Pak Kadus. Aki. Jangan panggil Aki, panggil aku si Boy. Aduh, Aki rabik yang dipanggil si Boy. Aya naon Ki? Ya perlu gitu yuk. Perlu. Oh, sok diuk atuh aya perlu mah. Iya, Ripuh kumaha deh? ayangnya anu gitu yuk. Awewe. Oh, bahasa tok mah tenang. Ya pananya teh semoga 5 yang aja juga nih jadi yang genep. Yang genep. Kuat deh Aki. Nah, dikuat-kuatkeun. Heeh. Kok nama tenang Pak Kadus tah. Ya. Pokoknya nama komisi. Bener, heeh. Geus kieu Ki cicing tungguan. Kurang enak digeruan awewe mah. Ya. Heeh, geus. Di komisi lah komisi. Cari komisi. Komisi geus ulah ka mana-mana cicing tungguan di dieu nya. Ya, siap. Si Aki rabi geus boga pamajikan lima ge hayang nyandung. Dah heueuh ari ku duit mah sagala ge hade. Ku aing enak mah digawean. Ku aing geruan si Neng ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sabar. Alhamdulillah saya kumaha ieu teh? Aya piatos seuh. Ayeuna si Aki rabi di ditu keur nyekel duit manehna teh keur neangan pamajikan nu kagenep. Tah ku Neng oloan bae. Oh, siap, Pak. Tah engke geus beak duitna. Api-api aya nu nelpon, engke ku saya ditelepon. Siap. Heeh, Siap, hayu ayo. berangkat. Oh, ini Aki ganteng teh. Jangan bilang Aki tuh. Bilang si siapa Boy. tuh? Oh, iya. Neng kerangan Parura. Iya. Aduh. Aduh, ini cantik makin bener. ganteng aja ya, Boy. Boy, gimana sekarang teh, Boy? Nih mau nih. Nih. Mau dong. Nah. Ih, makin ganteng aja deh. Aduh, si Neng. Makin ganteng. Nih. Iya, terus dong. Masa segini sih? Maunya berapa Neng? Begini. Kalau dijadikan nomor 6 sama si Boy, mau? Mau, asal ininya dulu nih. Iya, boleh. Pokoknya mah Neng jadi nomor. Semuanya dong. Lah, udah ya, nih semuanya. Pokoknya janji jadi nomor 6 ya. Mau kapan nih? Ya, secepatnya. Aduh, sebentar nih, ada mama telepon. Aduh, ada Halo? aja gangguannya. Oh, iya mah iya. Kemana Cena? Aku disuruh ini dulu, secangcut sama mama ya. Aduh, Nanti kesini lagi ya. ya, Iya, gangguan deh. banget lagi. Emang aki-aki itu hebat banget. Neng, berhasil? Berhasil. Oh, nya bener nya banyak uangnya si Aki rabi. Dua aja, Pak. Bagi dua boleh. Ini parah buat nih. Neng, buat saya. Nanti kita kerjain lagi apa namanya. Ki, begaulun. Yang nggak panggil aku Aki, panggil aku si Boy. Boro-boro keluar meli, udut. Orang enak minta kemana, cuy? Atuh boy heula keke, urang buka Edi ya. Kemana? Pak Kadus tersare belah ditu. Eh, Urang can gawean ayeuna. ayo, siap. Aki apa pigering? Siap. Siap. Oke, Ya. gitu mah. Naon? Duh, Si boy gering tuh. Si boy saha? Si boy aki-aki rabi. Aki rabi. Nah, gering naon? Teuing buat. Sang kan itu bisi ieu, bisi tereh panu kumurna. Tuh ayeuna pernah. Tun. Assalamualaikum. Tuh, Pak cek abi ge gering si boy. Oh, gering. Ya. Aduh, jangan manggil aku Aki. Gering-gering oke dah, yang panggil si Boy. Si Boy. Kecil rabi. Gering. Ayang gering panggil si Boy. Cuma tuh Pak ieu geus gering ieu, Pak. Atuh Ki, ari ripu mah kuing ambulan desa dibawa ka dieu yang Aki nya. Cong diobatan, erek. Komor rumah sakit bawa ka dia mantap. Belum. Panami waras sekalian yang rumah sakit kuing dibawa ka dieu jeung ambulan. Cong dibawa rumah sakit ka Heeh. dia. Terus kumaha tuh ya Aki ame waras? Aduh, amplop na we, Pak. Amplop Yang si Boy mah.
Wah, tugas ya lah, lu penting mah urang mah waras akinya. Ieu mah salitnya, ieu mah mudah-mudahan bermanfaatnya. Sina tereh waras. Winda malila itu lu rapat ayeuna nya. Sina tereh waras ya Ki. Ayo, Assalamualaikum. Ayo acul nuhunnya, kasih bejaan. Nuhun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Tuh nyaki hasil jeung urang mah. Urang mah boga Edi Cemerlangnya. Ini parah nih. Tuh, neng mau udah wangi. Ikan hiu makan itik. Alap yuk neng cantik. Nah, Ih, Aa mah unggal ka dieu teh ngagombal wae. Bade ratu ngawin abi. Hayu we ngagombal. bade neng sakedap Bade teh lagi. iraha hayu wae bade. Kapan anak can gaduh acis neng ieu teh duh bingung. Tos lah, ayeuna mah jiga euih. Ka dieu deui lamun tos gaduh acis ngawin abi we. Nyarios ka bapa jeung ka mama. Jig. Abi uihnya neng. Jig, euih. Neng gitu ka, neng bingung. Jadi dia nasib aing. Boy, Naon? neng minta kawin. Ai duit tuh ya teh ya. Kumaha tuh geus kieu sugan boga solusina. Enak. Amun rek kitu, boy itu si boy. Ide. Heeh. Oh, di mana ide nak, Pak Boy? Kalian coba. Kumaha Pak Boy? Ya. Oh. Siap. Ngerti? Ngerti, Pak Boy. Heeh. Komisi olah. Oh, siap atuh Pak Boy. Komisi Siap. Kemungkinan Pak Boy. Ya. Mohon pisan solusinanya Pak Boy. Lancar meureun gitu malah. Siap lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana Aki? Aki lagi boy. Oh iya boy, duduk sini boy. Kumaha ya boy? Kita laporan yuk. Laporan, aduh. Yo si Curu. Si Neng. Kebogohan aja lu ya. Jeung saha? Yang si Gacu. Si Gacul. Geus tapi durung ka kumaha eta bobogohana? Pokoknya mau geus lila we geus lawan sama. Heeh. Terus diarintip segala. Heeh. Tah, kayak penting kumaha moncong digerebek. Oh, eta mah perlu Ki ari geus kitu mah. Moncong kawin. Heeh, siap ayo. Ke pokona tas Isa cang samper. Heeh, ke cang taong pokona mah. Nuhun laporanna boy. Siap nuhun. Yo, ayeuna mana asup? Penyeronya. Masuk. Kayak orang yang pakadus. Oh, siap atuh Pak Boy aya kitu mah nya. Heeh. Abi bade masuk kelak. Sok. Pak Boy kan itu ka Pakadus. Mereka pakadus yuk. Siap. Yo. Di mah ieu. Sing heula. Coba. Wah, bahaya ieu mah euy, pocong denget heula. Terus neng. Aduh. Anjing. Wah, ieu mah bener. Ayo cuang ka jero. Boy, ayo buru. Ayo. Buka boy. Kapan dia yang namanya? Yo, Pak, yo. Oh iya nya boy. Ama, kumaha tuh? Da abi mah teh kumaha, Pak? Teu kumaha. Piraku ayeuna bujang jeung parawan. Di imah ieu duduaan kolot. Kuasa saha. Bapak duduaan. Kumaha ih? Teteran lah mana ya? Ama ih kumaha ieu? Gue saya nama kieu Pak. Kumaha boy? Boy kawinkeun we. Kawinkeun. Oh, da ieu geus ngawirang lembur ya ieu. Masyarakat. Geus pokona mah isuk jam 8 nya kawinkeun, uing manggil Amil. Ya, kawinkeun wae lah. Heeh, geus. Itu mah. Geus aya nama mulang, Cul. Mulang. Geus. Hanya cek orang ya. Video aing berhasil. Nya atur nuhun solusina ti Pak Boy nya. Ai kitu mah. Pokoknya mah komisi nah. Oke geus kawin komisi nama. Ya, sip. Ayeuna malah pokona mah kawin we. Ore aing kawin.